Dari kemana, Ji? Dengan kostum panas tuh. Kostum naon? Rusuh teh gitu. Pokoknya mah ikutin lah. Aduh. Di rumah saha, Ji? Kostum teh ayo teh. Aduh. Abi nang kesan di dieu nya. Aduh. Alah. Giringan aya. Ieu teh kejauhan kostum teh naon namina teh? Balasan kita pona. Ayo. Bagaimana? Begitu tanya. Mangga abi ngiring. Ayo urang sebentar. Awal belajar kendang kasaha, guru nasaha, terus nya lebih ka naonnya pengalaman ti Kang Nul we. Lebih ka ayeuna teh pan panginten teu ujug-ujug jadi kieu gitu. Pilar. Historina berarti nya. Histori, Berarti ti kawit abi masih kene. Kan kieu Pas aya pisan mulai. ari secara wajah mah pan cocoknya vokalis gitu. Tapi kunaon jadi kendanger ya eta. Sasa teh gitaris kapungkur. Oh. Ngawitan Ya. kan Mohon, tenang mohon. eta Leres, ti umur sabaraha eta. Mohon Kang Ipo. Nya painten ari ieu mah perkawis sejarah mah nya anu ieu mah sakaembut abdi gitu nya, ieu sakaembut abdi. Abdi penginten kapungkur nyata abdi kan lahir di Banjaran, di Banjaran. Desa Bojongmangu, Kampung Bojong, RT 02 RW 07. Berarti ieu teh KBK teh ya Kenangges Bandung Kidul. Mohon kapung upami ayeuna mah kan Ayeuna kitu mah nya. aya eta. Tapi kan abdi tos teu orang dieu, Tah, orang nya kota. orang Tapani gitu. Kota tapi angarnya banget mah. Tapi intinya pinten kitu tah. Janten abdi teh lahirna mah memang ti Lembur, nyata ti Kampung Bojong, ti Desa Bojongmangu, Jalan Pantal Banjaran, kitu nya abdi teh di dinya. Abdi kapungkur ngawitan minimalna lah. Intina mah Ngalanya dia. nya ngalalanya teh sasama kapungkur mah. Abi mah tinu songsong sarasama. Oh. Songsong teh. Songsong Songsong teh. pargi niup eta pargi mirun seuneu Oh, mun hawu teh mah kapungkur. hawu. Kan zaman kapungkur mah kan waktu abdi mah kan kapungkur mah da di lemur Iya. kan. Hawu jadi mirun seuneu teh kumaha hayang naon teh hayang bisa ngenang kitu hayang tiasa ngenang tapi kumaha carana da atuh kenang kapungkur teh kan 800.000 teh aduh abdi kan pisan. abot pisan Iya. pamiayeuna mah 3,5 juta 5 juta 5 juta, abdi ya. ka mana kan gitu abdi mah jalmi biasa-biasa wae tapi intina abdi da kulantaran ai pangaresep nya minimalna das pasti upami kayang mah tangtu parang gitu abdi mah eta we gaduh jimat eta gitu keyakinan eta bahwa mun kayang urang pasti tangtu parang makana abdi harita teh saaya-aya we aya kaleng kaleng susu nya. kaleng susu gitu kaleng susu terus aya naon teh songsong ku abi saaya-aya we mun ieu mah mun urang mah mun aya mah lah berimajinasi Tah eta. gitu abi teh ngaikeun kenang we gitu. Jadi Seolah-olah eta teh soalnya kenang. kenang gitu makanya abi teh pada saat itu kan abi mah kitu tah bedamelan tiap hari teh gitu pamitos gitu anjing teh kan sakola tapi abi nya Eta mungkin nuju SD paling. SD kelas 4 kelas abi 4. ngawitanana jadi kelas 4 SD teh abi teh upami eta mah izin ka punbiangnya almarhumah abi izin ka pungkur mah abi bade ieu nya bade angkat sakola nya sok sakola tapi sasna mah teu sakola abi Alah tah. tapi memang eta Tapi, awon nya, tapi di sisi awon, lain tapi eta aya aya hasilna. da aya mun mudah-mudahan teh janten motivasi ka ngeuing sadayana nya abi teh dugi apresiasi ya apresiasi kanu jaipongan teh nonton jaipongan teh Kapungkur saha eta. grup nanti grup Gending Mustika Gending pimpinan Mustika. Pak Oman GM di Cikupa mohon. kapungkur nuju tenar Gending Mustika teh abi kelas 4 SD abi teh hoyong tiasa ngenang teh kumaha sarana
biasa teh abi teh angkat mah ti bobi mah angkat ke sekolah niat. mabal ya kan gitu nonton nonton Jaipongan tapi abi malah narina abi udah nonton teh kanu kenang nah we kanu kumaha mah sarana main kenang tapi abi pertama kana goong heula da intina mah pemain kenang mah kuncina teh kuda apa tina goong karena eta wilayah tina wiletan gitu lamun misalkan rugi kana plos ya seueur kan ayeuna bisa pemain kenang anu goongna teh apa kana wiletan bahaya oke justru eta teh ayeuna mah justru kudu minimal dasarna heula kada nya komo ayeuna pan goongna tos teh teh aya oh komo ayeuna kan gitu Jess teh si Jess lieur eta tapi intina kan eta pembelajarnya senema abdi teh upami kan kapungkur meureun eta oh eta wiletan teh ya bener kan gitu makanya abdi tapi teu acan kapungkur teu acan teu terang wiletan lah teu naon wiletan teh asupan teh wiletan teh atuh teh ngaliwat sanes tapi abi teh kapungkur teh gitu janten diajar abi mah kapungkur men intina mah seueur apresiasi lah mun ayeuna mah apresiasi lah gitu mun ayeuna mah kan seueur di YouTuber gitu bla 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 abi mah kapungkur mah langsung we langsung dongkap kanu hajat ninggal grup Gening Mustika ingat teh pemain kenang seneng goongna heula kumaha goongna oh kitu goongna terus goongna ingat teh aya informasi deui misalkan di mana dongkap deui gitu jeung kitu nya mabal we gitu tapi nya ke logika abi ngayekeun oh berarti lamun ngenang misalkan nanti audina teh pantung bang tah eta teh ku abi teh geus kagamar gambar pandangan teh pasti gitu kan gitu ku abi teh diaplikasikeun ya pas uwi ka bumi teh kana songsong jeung kaleng teh versi abi kan karena itu asal harus gitu logika abi nya pokoknya mah eta perjalanan eta sekitar 2 sasi langkung lah gitunya pada saat itu tah abi teh logika abi hoyong ngagaduhan kenang tapi memang teu gaduh-gaduh kan aya kenang RT teh geuningan biasa kapungkur mah kenang RT kenang RW anu biasa anu jang lemur jang Agustusan karang taruna tah abi teh kumaha carana supaya abi tiasa minimal nambut kenang eta anu gaduh ieu teh anu nyepenganna teh orang Jawa pawahono mas wahono lah gitu anya teh kumaha urang kumaha carana urang supaya bisa ieu kenang gitu nginjem kenang juga supaya Pak mas gak apa-apa saya mah yang penting mau butuh pemotong rumput yang tukang rumput gak apa-apa yang motong rumput anu ngepel abdi ngepel gitu abdi ngepel supaya abdi teh ada supaya deket gitu sebenarnya melihat teh gitu tapi alhamdulillah ku berjalan waktu yang mungkin perjuangan abdi nya hanya abdi kata teh lami sasanma aya sekitar 2 hari 3 hari tapi jantan biasa kamu tuh suka sama kendang ya iya mas saya teh pingin belajar kendang ya udah kesini aja yang penting itu ada kendang silakan aja kamu latihan aduh alhamdulillah juga latihan tah tina ladang apresiasi teh anu tina apresiasi teh aja ku abi teh diaplikasikeun kana kendang cing bener teh anu di hati teh bapak patung bang tah pandanganna teh kitu misalkan patung geus kabayang ku abi teh bae leres gitu tah abi proses abi gitu tokoh-tokoh tah kalasan abdi kapungkur mulai belajar ieu we mulai belajar secara langsung guru gitu misalnya gitu. Abi bareng guru namanya secara guru langsung mah kapungkur abdi guru tapi abi mah kan tinu kasenian rakyat lah nya sapertos reog calung tah abdi guru kana calungna ka almarhum Pak Kuria Mang Kuria teras di Banyaran di pokoknya mah di kampung Cikupa sareng kampung Bojong da cakat ya tetangi terus ka Kang Ade toko salung kapungkur teras pencaksilatna abi teh ka Mang Dharma kapungkur dugi ka abi teh hoyong kumaha carana abi hoyong diajar kana sisingaan abdi belajar nah mereka kana sisingaan di kampung Sompok pokona Banjaran kene pokona mah eta teh upami ti abdi mah Bojong Mangu, Cikupa, Cihonye, Sompok, Girang, kan teh Lebak Wangi, kan tuna Banjaran benten ieu. Tapi abi dirinya pas di kampung Sompok namina teh si Kang Henar, si Kang Henar. Abi belajar pencaksilat belajar sisingaan. Tapi setidaknya lah dasar lah eta mah. Minimal abi tiasa meskipun
oh iya nya kan singa mah kan di panggul nya di soren. Di soren ya, di soren. Aduh, asa atuh we ngeunang wah. Sa pawara jalan seserian sampai pas balik langsung jadi punuk teh. Da ku resep teh. Ada resep tapi kan resep ngelehkeun segala rupana. Tapi eta mudah-mudahan keur abi mah itu jadi pengalamannya anu keur abi mungkin itu perjalanan abi di Kapungkur tapi hanya alhamdulillah sih dugi ka ayeuna eta disiplin eta teh janten acuan kang abi bahwa meraih sesuatu tidak instan, tidak instan. Gitu. Semua harus ada proses. Makanya abi perjalanan eta abi kedah berarti kedah upami eta teh mah abi model ka dulur-dulur abi lah itunya anu bisa disebut Kapungkur mah murid aya nama janten wargi janten dulu janten partner kerja lah gitu. Abi mah sanes nu amisna justru perjalanan kitunya aku abi bade diungkap kulantaran supaya anjeunna menghargai sebuah proses. Itu sih. Tah ayeuna pami kan eta belajar kenang secara non formal pangintennya. Ayeuna anu formalna kan panginten kan sekolah di mana? Formal memang ya spesial kanu gitu. Namun abdi pokoknya mah tahun 83 keluar SMP kan SMP mah SMP umumnya SMP Handayani di tahun 80 dugi ka 83 SMP Handayani di Bojong Sere. Abi keluar SMP Handayani kelas 83 dugi ka 87 abi lewat ka SMKI 83 Sekolah Menengah Kesenian Indonesia. Ayeuna panginten SMK 10 SMK Negeri 10 tetap alamatnya di Cijaura Hilirnya. Janten abi nya mulai mungkin secara eta mah secara ya nama akademisi malah gitu. Dasar akademisi formal mah nya abi di SMKI. Tapi da aris sisa pembelajaran formal mah abi teh tetep ka tiap person misalnya abi kan abi haeta cakat sarangnya sagur mungkin Kapungkur sarang Kang Dedi Pohan. Anjeunna ngendang oge anjeunna. Kapungkur anjeunna teh kenang hebat. Sate acan kajentenan anjeunna ieu kan kecelakaan. Dugi ka Ari etana waosna mah ari waosna coplok mah atau sate acan oge atos ieu tapi intina abi mah ka guru ka dan di Ohang teh hari teh nya ieu mah sharingnya asal ku babaturan abi ge kumaha sih den kumaha sih carana mun ngenang mola kan Kapungkur ke usumna nya tahun 80 kan ke rame dugi ka tahun Kolas Seunggah iya gitu janten jepohan juga lah teh merebak we ge estuning anu hajat teh eta mah kudu wajib eta mah mun teu ngajepohan teh sanes gitu saya nu hajat terus gitu kumaha pola kenang gitu janten abi teh harita dugi ka tataros ka si Kang Dedi Pohan teh dan saya hayang apa sih kumaha ya carana diajar mola saya mah kan terus terang saya mah otodidak lah gitunya dan anjeunna sami otodidak tapi anjeunna secara ieu sebenarnya pada saat itu mungkin anjeunna sudah terstrukturnya terstruktur janten mun eta mah aya beberapa punya notasi sendiri lah notasi sendiri meskipun itu kan notasi kan masing-masing gitu tapi abi hoyong ninggal kumaha carana sih lamun Bang Pak teh Bang Pak paling Bang BCK eta teh BCK teh naon teh becek teh naon tapi intina simbol ya tapi simbol jadi berarti sebenarnya ya intina mah eta mah masing-masing punya interpretasi gitu janten berarti mun kitu mah saya oge bisa ngadamel nyalira biasa ngadamel nyalira janten abi teh ngadamel deui sami gitu tapi minimalnya mirip lah gitu dengan notasi sendiri lah gitu tah kitunya abi perjalanan abi di SMKI salami 4 tahun abi teh 4 tahun terakhir teh kurikulum 4 tahun terakhir angkatan abi mah 3 tahun gitu termasuk aya bapak ketua kita kan gitu eta teh adik kelas sama gitu kan nyata angkatan 3 tahun kurikulum 3 tahun pertama baru janten abdi belajar gitunya di dinya sekitar 4 tahunnya mungkin pengalaman karena kan di situ mah aya sarana mun urang mah produksinya unit produksi namanya teh janten memasarkan produk ieu nya nanti sekolah nyatanya hasil karya eta mah bade guru bade murid nyata dina unit produksi aya wadahna tah abdi pada saat itu di kelas 1 teh
atau ngiring sareng unit produksi teh UP gitu, disingkat nanti. Janten abdi ngiring teh format pertama mah abdi sebagai tim rampak kenang lah gitu. Sarang-sarang dan di Pohang teh. Tah kelas 2 abdi ngiring ka kan jana kieu tiap angkatan teh aya anu misalna angkatan ieu biasa angkatan kelas 1 abdi kan kelas 1 taca nyepeng unit produksi jadi nyepengna abdi dinya sebagai urang mah personil tim rampak kenang. Kelas 2 abdi masih kene ngiring sebagai tim tapi karena gamelan karena segala rupi. Katilu kaopat abdi nyata janten grup abdi nyata hasil binaan Kang Ega Robot eta teh. Iya. Anu aya kan kabuku teh Kang Ega Robot teh gaduh teh grupna teh Santika Laras. Tah abdi Santika Rasa. Gitu nya pokona mah kan Kang Ega Robot Sanes Mira Santika. Sanes Santika mah gitu. Janten abdi di dinya dugi kita pokoknya mah abdi teh di tahun berarti tahun 83 4 sama 7 berarti. Sama 5 eta mah abdi ngabentuk anu di Santika kaanggo di UP mah kan kitu nya abdi badan pimpinanna kapungkur teh di Pohang kan di Pohang pimpinan. Eta komposisinya aya arranger atau napi sasarangan ngabikin sistem sasarangan. Jadi kapungkur sasarangan saha wae anu tiasa didinya teh enggaknya gaduh ide apapun itu silakan gitu. Tapi intinya pada saat itu kita sama kan gitu. Mungkin aya upama eta teh mah sok saha nu gaduh ide silakan. Kita menginuk. Tiba-tiba ada lagi yang lainnya yang bikin perkembangan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, iya banyak ngajapkeun ieu. Naon? Kostum. Kostum Spiderman teh. Aduh, Nuhun pisan. Eta berarti ieu teh saha teh ya? Iya, terus abi mah Gojek. Oh, Gojek. Gojek online teh. Nuhun pisan ya. Aduh. Wah, ini memang ngeganggu. Sesama kayak sesama memang poin nama modelnya bisnis kita sesama anu langkung praktis memang pihak Gojek sih. Saya namanya alhamdulillah lah. Sudah namanya Gojek teh udah itu baheula mapan mau ngagojek teh kapangka. Tapi ayeuna mah atos janten taen mah kaena bukan gitu. Nah, teling topik kan. Tuh, berarti kieu pamirsa kendangers sadayana ieu. Genre anu dipelajari ku Kang Nul tuh banyak pisan nya mulai calung. Aya sisingaan, aya reog, aya pencak silat. Teras kanu jaipongan nya mohon degung nya gitu. Degung pangintinya. Tak upami kanu wayang. Kanu wayang abi kantos sakali ngawayang. Kenang wayang. Ah, gitu we. Dalangna sehari. Dalang teh kapungkur teh pokona mah aduh sekang saha eta teh Kang Asep. Saha teh anu di Kircon teh? Asep Brag. Kang Asep ieu alah saha namina teh. Nya eta Didinya pokona mah di Cicadas. Kang Asep saha gitu. Pokona dalang muda pada saat itu nya gitu. Ngoprotna udah gila. Justru kenang wayang langkung tangan karena wayang mah di ibarat dinya mah kumpulan kabeh gender dinya jadi kudu sagala nyampak gitu. Jadi sasama eta hese sasama. Tah pamirsa, ayeuna mah pantos keguar tah. Pengalaman perjalanan dan ngendangna ge henteu ngendang teh henteu ujug-ujug tenar atau kumaha ieu prosesna teh ti handap heula tina teu gaduh kenang dugi ka gaduh kenang eta muga janten naonnya motivasi kanu para pendengar anu tak can gaduh kenang tetep semangat. Tong kamana-mana heula ke urang guar naon namina. Nebet namina nol da terang abdi mah sanes nol namina teh. Kuya. Pendengar. Urang teraskeun deui nya tadi obrolan mundal pisannya pokona mah ayeuna urang taroskeun ieu Kang Uya asona teh da seueur menyebut eta teh mirip cenah. Nol ieu teh. Lain Uya ti mana? Kakak Uya teh kape naon Kang Nul teh? Kapikiran. Terus teh kapikiran wae saha nih Uya jadi saya mirip naon kan gitu. Napohan saya. Aduh. Jauh pisan. Kumaha.
Iya kan ai nami sesuai KTP mah panggilkan endang Ramdan. ayeuna ujug-ujug disebat nul eta Hoki nanti. hokina atau atanapi naonna eta teh. Ting dari ti gunung mana? Iman. Ting ti Aki Musani. Terus saya sama kieu. Terus nama lah Ari Landian mah sana abdi oge jen teu nyadar bahwa itu teh bakal jantan sebuah hoki. Awalna Awalnya mah sama abdi teh menuju SMKI. oh kawit disebat Indo teh pas Pas SMKI. Luju lah mulai mah pemuda kerja mana kan gitu. Dari kapungkur abdi mah nami ti alit mah nyata naon teh nami ti akinya kanya ti aki teh jeneng. oh jeneng Gitu da di lemur mah teu apal ndul malah mah aya rencana bagi eta orang Makassar Emi. Teu apaleun kan mau ke rumah mau Ndul. mau ke mana ndul mana dari mah teu aya ndul kan gitu. ayana jeneng Aya jenang. Oh jenang cenah. Da abdi mah justru menuju di lemur mah tenarna pindah mau baca mah ka ieuna ngelahna nya jeneng. Dok. Ta sarasna mah eta nya mungkin nya doa ti sepunya alhamdulillah kerabi makan gitu. Tah pami di wilayah anu ka akademisi betenya akademisi meureun abdi tosnya wilayah pendidikan setara SMA kamu udah etanya mun SMA setara SMA gitu ya SMK nya janten abdi jeneng jadi jeneng abdi nul dirinya peda Sejarahna kumaha? sejarah sama makana sasana eta teh bahasa anu jiga anu biasa pengalaman karena penul kan gitu. Mana peda abdi kan eka pungkur mah kan abdi teh itu bohong teh panjang sasana mah. Nu panjang karena abdi kan peotnya. Peot lah baheula lah gitu peot. Begang gitu. Jadi asa ieu nyalangseng kan gitu. Soalnya dia urang jabar ningali kan serem kan gitu jika orang Medan kan gitu. Penul gitu. Jadi we nul eta teh kan. eta saha nu pertama kali nyebut eta Anton tuh. Memang pertama mah memang ti grup kene, ti grup Santika Rasa nyata grup abdi kene kan tinya kan di antawisna kan aya Anton Abok, aya Dendi Pohang, Ari Sule mah benten grup sastra mah benten tatangi lah eta. Tatangi grup tatangi. Abi mah Anton Abok, Dendi Pohang, pami aya di dia mah teh minantuna Pak ieu teh si Kang Ape. Kang Ape janten tapi mah didinya lebih dikenal teh tina grup heula nul peda kapungkur mungkin aya nya ieu mah kilas baliknya aya ieu lah gitu aya sebatan oge mantan oge gitu. Gitu. mantan naon ieu teh Mantan mantan yang muradul gitu. eta tah ieu Kang Dul kan tadi ngobrol tinu tegaduh kenang nya ngabelaan tinu songsong tinu kaleng ngawitan pertama kali ngagaduhan kenang eta pas Iswa Sabarata pertama kali mah ngagaleuh kenang ieu mah Pertama kali ngagaleuh kenang anu Kalau Kang, sekedap ieu nu naroskeun alamat ya. Saha bumi ieu? Sahanya tos di SMA 16 nah. Oh iya we pokoknya mah teras we Karanusari Utara Oh, bat nomor nomor 14. Karandusari. Taroskan we. Nomor 14. Oh, taroskan we nya. Bosa sagon gitu. mun tah eta tah tadi urang duh aya wae eta Jadi we teh konten. Abi jawab, poe gitu. tah kelas sabaraha eta teras carioskeun eta artos naha Ah, nyumpeti leres. orang tua ka apa ngempalkeun Leres, sakumaha eta. tah Janten abdi teh kawit kagungan kenang teh nyaeta kelas 2 SMP. 2 SMP Eta teh artos teh abdi teh kapungkur anu abdi ka akaimut abdi eta teh kenging yang celengan. Yang celengan kabayang teh yang celengan abdi hayam salami 2 tahun setengah yang celengan. tuh tinggal Ku리.
hoyong gaduh kenang bajing kenang teh kenang second teh kan kenang tilas. Tilas. Tapi dah sanes masalah second jeung sarang Tilas oke akhir raos mah nya. tilas tapi nikmat. Terus tah abi teh kapungkur dugi ka 2,5 tahun. Lur. Ngempalkeun Ya ya. ngapalkeun teh kan gitu. Mun Mah ayeuna hoyongna. amun ayeuna mah kalising berenanya. Ya lising dah mun aya mah di udah lisingnya itu. Lising. Tapi kan aya mah teh aya da kenal mah teh aya lusang lising ya. Gitu. Makanya abdi ngempalkeun kapungkur emot kan abdi teh meser kenang teh 400.000. 400.000. Atuh awis kapungkur 400.000 mah nya. Ya, karena mungkin ngincana kan kabolon atuh. Tapi da abdi teh atoh we bangga pisan gitu. Penting boga kenang gitu. Urang kudu usaha, kudu berjuang, kudu supaya urang misalkan bisa kenang teh kan gitu. Ulah ngan sakadar berhaya we kumaha Tapi cara usahanya. kenang tapi usaha. Cik ayeuna sabrigi tah. Ayeuna aya keneh kenang nu eta nu ka ieu na nu pertama kali beli. Oh, sasana mah pokona mah abdi tahun 2015 masih kene aya kenang teh. Tapi kulantaran nyalah ieu mah nya ada abdi kan ngemutnya sasana aya ti informasi soalna Kang Pepep. Dewe Isbinya mohon anjeunna kan gaduh semacam ieu teh ngayekeun komunitas ieu mah panti asuhan. Panti asuhan. Panti asuhan anu dilebetna aya Kesenian. urang kali anu gaduh talent. Oh. Tapi tegaduh kenang gitu. Talenta aya tapi tegaduh. Dah, Jadi tegaduh. emut kapungkur Oh, bang jantan eta teh desa tertinggal sautna mungkin gitu nya. Jantan abdi sanisi jadi abdi teh emut kapungkur. Ya kan aya kapungkur mah abdi teh hoyong kenang teh mun asa susah kan gitu nya. Jadi kayak emut huyos cenah. Abdi mudah-mudahan ieu cing manfaat gitu. Abdi teh nya alhamdulillah saur nama cenah langkung ka anggo duh alhamdulillah keur abdi makan gitu. Nya eta abdi tahun 2000 sama 2017 abdi teh di internet kan gitu. 2015 16 masih kena aya. Cek ayeuna. Terus gaduh sabaraha hiji ayeuna kenang Kang Dul. Aduh. Pami di etang mah memang abdi anu kapungkur nu ayeuna. Nya ti kapungkur dugi ka ayeuna we eta. Pokona mah abdi ngarintis kanu upama eta mah investnya kanu kenang pengen gaduh artos. Pesekeun kenang. Pokona mah abdi ti tahun 2006. Anu ieu namanya anu laras invest mah gitu. Abi dugi ka ayeuna pami di etang-etang sekitar 50 langkung. Tapi ari kenang angin anu abi mah Kenang pojok. sekitar angin abi mah sekitar 15 set. 15. Tah ayeuna mah urang cobi. Nang kojona urang sumpingkeun ieu, urang satepak dua tepak teh. Satepak dua tepak tapi jadi napak. Eta. Aduh, saeutik geus. Eta. Alus ka bahasa teh. Satepak Dua tepak tapi Ya, jadi napak. bener. Eta tah motor. Jero bisa eta. Sakumaha coba. Cik. Kolot mana? Kes kenapnya? Lu. Tah, iya. Sasana sanes anu kenang misalkan kokojo sasana mah sadaya oge ari abi mah nya kaangge sih kenang. Mangga nuhun. Mangga. Aya siap nuhunnya. Mangga Sukses. Mantap sibuk ieu tinggal hidup. Segala teh. Yang ngenang, yang kostum ieu mah. Eta mah bagian istri eta menten tatanana. Abi mah biasa hasil ieu mah tara dikaistrikeun, dina hasil ieu mah tara dikaistrikeun. Henteu sasana mah pami eta mah nya aya lah. Aya Nya 50%. Kan bagi hasil. nya. Kudu aya dompet jaluna mah. Nya udah ya mah aya. Da bisi urang di jalan. Kange ieu, papana mah kange meser deui ya. Bisa kenang deui. Meser kenang. Kumaha Kuat kawabag kieu. Kieu Kang Dul, pan ari pamirsa YouTube harus terus apa beberebetan Kang Dul siga kumaha dina kenang. Ya, ieu mah nu tadi dicarioskeun teh ningan awal tinu kaleng teh tepak. Tah anu cing nyobaan pertama kali ngenang teh nu tepak asalna dinu kaleng teh kumaha eta tepakanana? Eta Cik bahasa eta mah naon cenah bahasa ieu mah bahasa kenang teh naon gini nya. Nah, bahasa kenang teh gini kan. Patung bahasa musik kenang teh teh. Kang Elan dan apa mah anjeunna mah ieu sumber eta. Sumber penghasilan. Patung tah cenah amin. Onomatope. Tah. Lantas Onomatope. onomatope. Cik, Tah, Kang Elan eta gitu.
patung bawang eta teh abi teh sasasi tah belajar eta teh dino song-song sareng kaleng teh Coba aja. kapungkurnya ieu mah nya kitu kapungkur teh eta sasasi Tapi eta teh kitu sorana kapungkur kieu. Tuh, kan kaleng atuh sareng song-song. Memang mungkin kieu Ay, tuh, sugan kan benten timbre lagi. Oh, iya. Aduh eta naon naik tim reu. Perubahan. Tah kieu tadi kan Mak. ngawitan belajar teh calung. Ya. Nah, kan upami lamun dina gitar masuk diajar sok aya mah cewek jeung ge heula cewek jeung ge tah pami dina calung eta basic awal nu dipelajari tepatna siga kumaha. Sarana ti kapungkur pasti nu namina di nu kenang mah pasti dasar lu, dasar. Jadi seseorang kan mincit. Mincit pasti mincit. Anu langkung dominan pasti mincit gitu. Cirina we ciri bubuka. Ciri-ciri na we. Ura ieu pamirsa hoyong perang. Misalkannya Basic nu calung we, calung. Tah. Langsung kieu teh nih. Itu sebenarnya Khas. khas eta khas calung pasti gitu. Calung. Feel in teh gitu. Jadi ngawitan calung pokoknya eta ngawitan eta teh kudu Pasti eta, kudu pasti apa. kenang calung pasti eta, aya eta gitu. Terus karena tadi teh naon kenang penca soalnya teh. Kenang pencar Kan kenang penca memang harus kenang pencar dua, mah ya. ya kenang pencar tapi Minimal nu dipelajari pan di kenang penca teh tepak 2. aya tepak aya tepak 2, aya tepak paleret, aya tepak 3 gitu. Aya padudung, aya padudung kan. tenor, padudung kanca. Oh, memang kanca eta mah kan bagian tina padudung eta bagian tina ulina ieu gerak gitu. Ayeuna basicna pertama kali belajar kenang penca nu diajarkeun tepakna siga kumaha. Abi mah kapungkur mah anu diajakeun nya tepak 3 kan. Gitu. Tepak 3 tapi rasna mah kan abi mah kapungkur mah nginungan sebenarnya luar kan itu nginungan. Paling lagi ari hiji mah nya diborong teh ya kan. Gitu. Coba we diborong we anu diborong. Gitu. Sakedik we. Sakediknya. Nah. Ayeuna ke nu tadi cerita belajar mola cenah. Mola. Oh, Tah mola. pertama kali kan eta mah dina genre mah mun eta jaipongan mah kitu nya. Ya, ya. Nu mola mah. Tah Kang Dul panginten pertama kali bikin pola tepak Ya, eta ya. tepak naon nu di damel. Kapungkur mah aduh anu paling eta teh abi teh kapungkurnya tapi anu tos silap deui da tuh eta mah kan di polanya. Pokoknya mah kapungkur teh anu masih ieu mah anu manis gitu. Seungah kapungkur mah ayeuna teh kela pamayang gitu terus memang aduh manis rada kali dikeun nya pamayang rada kali tapi abi kapungkurna paling dia mah seungah sih seungah sengot lah sengot Cobi. Ieu na we nu naon namanya teh? Tah. oh gitu Awal introna. atawa ieu we nanti ngaikeun seungah mah nu biasa nu khas teh Nu hasna. Joget deh. eta khas eta teh seungah Gitu. seungah we Tah ieu the real kenangers teh ieu. Jadi sanes hiji genre wae anu dikuasai ku Kang Dul teh nu ayeuna umur dina band gitu tapi tradisina oge anjeunna menguasai ya minimal lah dasar-dasar emang sasana mah sanes sagala tiasa sasana mah henteu nya mung nya setidakna ulah poek teh ulah kitu dasar. Jadi kudu apa karena dasar-dasar Lilingeran. singkatannya teh lilingeran teh. Salah lilingeran sih. Tah ieu Kang Dul. Iya kenang ti
ti saya tah. Produksian. Produksian Tah ti saya sasama tah. itu kenang teh ari pulung nama sasama abi kapungkur meser sabeundeul nya. Saset gitu sarang etana sarang kulitna. Di Kang Angga itu soreang. 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 Oh iya teh. Ciherang teh ya Ciherang, Kang Ciherang. Angga. Kantos anjeunna janten narasumber di ISBI Bandung. Gitu. Anu cara ieu teh nya nyetel kitu nya. Mohon eta Kang Angga eta. Kan ieu teh Kang Nul teh gaduh teh 50 kenang nya. Entos gaduh ayeuna teh nya. Laras sama 50 teh dihijikeun sareng kenang istri. Oh, mohon Gitu. ditantungkeun. Mohon. Tari lampak kenang kitu nya. Mau tanya nama kenang aya nama kan gitu. Tah eta ngagaleuh ti hiji pengrajin kenang atawa nepi nya nu ayeuna mah nu Kang Nul pernah beli ti saha wae. Oh, mohon. Sasana mah abdi kapungkur ngawitan sekitar tahun anu ieu nama abdi kan kapungkur mah abdi meser abdi teh di meser kana teh kapungkur mah masih kene zamana ramana kene nu ayeuna kan ku Kang Agus Mangtung kapungkur mah ku Mangtungna tapi abdi teu terang eta teh yen eta teh di Banyaran teh sasama Kahot lah nya. kahot gitu area abdi kan kapungkurna dia meserna ti Kang Ipo. Kang Ipo aya, Kang Ipo oke. Kang Cipo teh pimpinan Benten panginten pimpinan dangdut. kasepan ieu panginten. Itu. Aduh. Itu sakedik lah. Ente sakedik geus. Nya janten. Ya, ini meser ti Kang Cipo, anjeunna teh sok cenah tah cenah. Baelah ieu ku kamu we cenah pokona mah ku jenang dah pokoknya ada di lembur menjenangnya di lembur ku jenang we sok cenah ieu teh 400 rek sabaraha kalieun we kan kitu anu cing calengan teh ya anu 2 tahun setengah teh eta Pertama kali beli kenang. nah eta teh salah nama eta teh ti Bantung eta teh Dan ya salah sahiji pengrajin akhirnya masih konsistennya di setelana teh Bandung. ya Gaya Bandung kayak Bandung tahun 80-an lah gitu sampai terus kenang juga lo kan di itu Legend. Terus di mana deui tah? Tah, abi teh pas abi misak SMKI, abi teh meser teh sok ka Kang Pepen. Kang Pepe. Anu ayeuna mah di Oh, Kang Pepe Samsa. di IDEA teh. Oh, eta. Anjeunna kan anu pokona mah dugi ka pokona mah karir anjeunna teh kapungkur mah di da sentra. Ya sentra. Pengenang utami eta. Lagu barat teh lagu Pepen teh Kidal. duh anu teh lagu Engkang. eta teh duh engkang gitu. Nah, udah sing apal teh lagu Wah, aku jadul, Oh, lagu Oh jadul, kapungkur lagu eta dina film eta soundtracknya Kang Bayan teh Kabayan. oh Kabayan. Kamana itu? Ah. Kamana? Tah kenang teh Kang Pepe. Kendanger eta teh salah sawios senior abdi eta teh. Kang Pepen ya. Gitu Kang Pengrajin nya pemain kendang nya pengrajin kendang. Eta anjeunna. Terus Eta di ngagaleuh Samsat di anjeunna. Samsat. Ya. Terus ngagaleuh deui di mana? Teras ngagala deui abdi di Kang Nang Perem, Majalaya. Majalaya. Ya. Anu produkna pada saat itu memang menuju trenna dugi ka ayeuna abdi ge aya ituna kenangna nya gitu. Almarhum teman. Almarhum aya mah atos ngantungkeun aya nama justru diterasin ku putrana saurna teh memang masih tatahar sih tapi intinya mudah-mudahan kapayuna da Ya, yakin generasi. pasti bakal aya generasi penerus jeung pasti bakal saya lah gitu nya sesuai sareng kualitas kapungkur Ramana. Aya deui ngagaleuh kendang ti mana deui? Tah tidinya abdi teh eta kasepuhan oge kenangan kapungkur. Kapungkur mah anu pertama ngenang di Mbak Asep Sunanda Sunaya teh aya. Aki Ugan. Baugan, Baugan. Abi mesa aja na ayeuna ge sami pengrajin oge sami. Aya putrana teh namina saha Baugan teh? Elan naon eta teh? Or gitu. Ayeuna kan ngendang oge gitu. Kan ojek online. Ayeuna malam kan asa abi ge asa ayeuna teh asa ojek online teh asa apa lah eta? Asa putarna nya gitu putarna saya gitu. Tapi nggak pilih-pilih empat kan, tapi kan sasalangkung atuh, yon anjeunna kalau lompatan. Itu teh abdi di ieu ti kasepuhan bangunan abdi meser kenang eta tapi eta mah kenang setelan kenang cleaningan. Abdi kenolan ieu ageungnya. Mohon Diameterna teh 20 asa 20. 22 hiji lah. Tadinya abdi teh meser Kakang Jaka. Kang Jaka. Kakang Jaka Ujung Berung. Bro.
tak sahabat ketika ka ujung bulu abdi pokoknya mah lami dina meser malahna ABG ngadamel ancak gamelan oge di Kang Jaka teh kan gitu. Jadi teu khusus kenang Nah, anjeunna ge sami pengrajin oge anu ancak kana Gamelan. gamelan oge kan tadi. Tidinya abdi teh suka ieu Kakang Tony anu disaringin. Kenang sok eta. Kendang oge anjeunna teh. Nah grup naon anjeunna teh nah. Sakatalu gitu. Tah, anjeunna pokona anu ngenang di grup Sakatalu teh anjeunna. Pengrajin oge. Ramana sangga anjeunna penerus. Generasi penerus. Terus gitu abi teh meser deui ka tidinya teh langsung ka eta dikenalkeun ku eta ku kendangan oge ku Kang Jebet. Eta ka si Jebet teh eta ka Kang Asep Ablay. Asep Ablay di ujung burung oge nya. Oge sami kan ari Kang Jaka mah di Palitobohna, Kang Asep Ablay mah di Lebakna gitu. Abdi dinya lumayan meser sabaraha seter di anjeunna kan gitu. Terus di ditu abdi langsung meser deui ka ieu Kang eta Kang Bucra. Kang Bucra abdi meser Kang Bucra. Di pada suka pada sanes. Iya nanti suka miskin. Suka miskin. Kaluhur lah nya. Pokona mah cicaheum cicaheum lah gitu. Kang Bucra, meser di Kang Bucra. Tah abdi teh ayeuna euih deui meser teh. Kaputrana bantu main nama kan dicepen ku Kang Agus. Agus no ae teh gen ae production teh. Bulan gitu. Janten pangintennya da ari saya sareng henteu mah si tiap pengrajin gumantung kana selera masing-masing kendanger sasama sane bisa anu ieu sae nu ieu henteu sasama masing-masing gaduh keunggulan cing abdi mah kan gitu. Biasa itu seueur pisan pengrajin kendang teh mata tong hariwang. Eta mah bade ka mana mah enggak eta mah. Kumaha pangaresep sasama. Kumaha pangaresep. Selera kan. Selera eta mah. Kumaha. 5 menit. Naon 5 menit teh? Ieu rek hujan. Tah aya kieu. Kan setiap pengendang panginten sanes nya aya nu apal tentang filosofi kendang, aya nu ieu mah sapapana Kang Dul. Naon sih saur Kang Dul, kendang teh naon bagi Kang Dul? Kan lamun bagi abdi mah kendang teh harga diri abdi. Mun abi ngical kenang berarti abi ngical harga diri gitu tah. Mun cek Kang Dul kumaha eta? Justru ari keur abdi mah justru kenang teh spirit abdi. Roh abdi. Upami abdi misalkan eta teu aya spiritna teu aya, percuma abdi nyepeng kenang oge. Sami sareng abdi nyepeng keur mah kan kenang teh benda mati. Tapi kunaon kenang bet hirup karena mainnya jeung rasa. Itu jeung spirit jeung semangat gitu, jeung rohna kan gitu. Abi mah eta just pengantin. Da intina mah kan kadang-kadang memang abi secara sejarahnya abi teh tertera misalkan kan aya naon ieu teh kulantar ieu teh naon simulan teh wengku teh naon abi memang abi eta mah wilayah eta abi poe kelanya aya ahlina lah. Tapi abi mah lebih karena kahirupan abdi bahwa tika kubur bahwa abi dikenang teh dijantekeun spirit abdi. Sarang selain spirit tapi kudu jeung rohna gitu. Jadi main teh ulah sakadar apal. Tapi kudu jeung hate jeung rasa. Wiraga, wirahma, wirasa teh. Eta. Wiraga, wirahma, wirasa. Jeung Henteu. wiridan teh. Wiridan kan eta mah kedah. Urang teh kudu munajat. Kanu kagungan urang. Nah ayeuna cuma urang misalkan gaduh pangabisa tanpa aya izin ti mantan mah. Moal janten naon eta teh? Lur. Subhanallah. Tah enak kieu Kang Dul kan duh jadi poho deui gara-gara eta bieu. Nah, eta langsung poek we nya. Poek wiridan gitu. Kawit di mana? Oi percanten abi lamina mah di Eropa. Oh gitu. Saya. Pemirsa itu kurang cageranya yuk para roek ya. Poeknya. Orang ngobrol di bieu da aduh jero pisan aya spirit. Pokoknya nu spirit itu makan aya naon goib gitu lah nya. Dan aya kodam nu di ieu teh. Kodam Siliwangi. Kodam. Tong ka mana-mana. Urang penakwi di segmen salajengna.
Pamirsa YouTube kenangar tong ka mana-mana nya bakal aya kuis. Iya. Bakal nama hadiahna tah. Kenang ya. Mana tong ka mana-mana lah. Pantengin terus aja gitu mah. Kang Dul. Ya aku. Gitu. Duh jadi yang seri wae abdi masalah Kang Dul teh. Eta tuh dah ini nyebut uya-kuya cenah mirip uya-kuya aduh. Mirip di mana gitu. Tah eno kan mun dina itu sok aya non tukang bubur naik haji cenah kan. Tah ena perjalanan tumpak kenang teh. Terus ka mana wae Kang Dul? Aduh sumpah kenangnya. Tumpak kenang teh ka Jika mana wae? jika iya nya jika naon teh jika sepuh abdi gitu eta pada Nah, itu. hadiahna coba kenangnya di Oh. tapi memang anjeunna kan pengalamanna langsung Pengalaman. ieu kan nya beren abdi mah penerusnya penerus anjeunna Hmm. gitu. Ka mana wae tah? Terus selain eta ka mana ka luar negeri atau napi ka mana terus sareng grup mana wae gitu. Oh gitu. Terus nama abdi ngawitan kalau negeri mah saras nama waktos sarang eta sarang abdi kapungurnya waktos grup tali nama sarang Petikara Ketika kapungkur ya malah mah aya Kang Aib Bancet kapungkur teh aya Kang Dwiki eta teh bad boy teh bad boy bad boy Baik. serang Baik anjeunna boy, baik malah mah boy. upami aya sama dokumentasina lengkap gitu. Terus abdi teh tidinya langsung upami kalau negeri kapungkur mah sareng sama Sunda. ka negara mana tuh teh? Pokoknya mah abdi teh kapungkur Wah, diubek ke Inggris. Eropa mah. Eropa pokoknya mah pokoknya kan di base campnya teh di Inggris, ke Austria, kayak Jerman, ke Perancis. Ya pokoknya diubek we. Atau bahasa Inggris pasif pisan. Angel we bahasa Inggris mah baleo. Ya sareng naon Iya sih apa. mah biasa ya bahasa tubuh teh. Gitu. Terus sareng mana deui tah? Ngalalana teh. Tah. Selain sareng grup sama Sunda. Mm. Terus naon nu sareng ieu teh grupna teh? Oh, iya. Nu kacapi teh. Ah iya, Sitermania. Sitermania. Kap ayeuna mah Malire. Malire mohon. Kapungkur abi kan serang Sitermania. Mohon. Jadi perjalanan abi intina mah waktu ngagrup teh ti kawit kuliah nya tahun 87 lah. Kuliah abi pertama teh abi teh grup teh sareng ya Sweet A kapungkur mah. Musik bambu Musik bambu teh anu Kang pimpinan Kang Jaja Jaja DM. Sweet A jantan kuantun lah gitunya. Kuantun. Kuantun enak makan gitu. Terus Generasina teu wantun kuantun gitu. Akhirnya masih kena aktif aja kan. Sweet A ya, Sweet B. Sweet B gitu. Aris Sweet B kan salah nama Sweet B mah bade di Transkip Keputrana salah nama gitu. Terus abdi sareng eta teh Sitermania. Sitermania nu aya Malire teh. Abdi karasa format kapungkur mah eta teh gendang teh abdi teh duaan sareng eta almarhum Kang Jaja Saputra. Oh, mohon. Anu anjeunna kan kamari-kamari tahun 2 tahun kapengker 3 tahun kapengkernya sate acan anjeunna pupus kan anjeunna ketua Taman Budaya. Oh. Pimpinan Taman Budaya. Tah sareng anjeunna sareng Kang Wahyu Rohe kapungkur teh. Sareng abdi sareng Kang Agus Cebek. Agus Agus Cebek. Pedut. Agus Pedut. Sareng abdi tah generasi kadituna namihan sareng Kang Elan teh Elan Orosela gitu. Jalan. Dan Terus cucunya. sareng kadituna berabdi mah tidinya keluar kan otomatis kan gitunya biasa teh ya masih Mencari bukan keluar, mungkin mencari pengalaman lain. mencari pengalaman lain gitu. Jadi pindah lah ke lain hati. Abdi dirinya pengalaman kan sanes deui eta beureun formatna sareng Kang Elan sareng Kang Cucu Jebet. Terus sareng intina mah solo sareng Kang Ipin kan. Terus didinya abdi sareng Idea Percussion eta anu sasepuhna Pak Haji Adi Rudiana. Haliko aing teh. Halik wae. Halik. Sanes ditinjuh mah aya. Ya deui. Kang Wahyu Rohe eta. Upami sepuh Pak Rudiana mah halik ditumpakan, kenang mah ditumpakan ku saya. Tapi laras anjeunna kan galuh sejarah. Anjeunna kan galuh kenang anu sejarah tinggal mitan anjeunna ka luar negeri dugi ka ayeuna kan kita masih kena aya malah kenangna. Jadi abdi ge sasama
terinspirasi dikala abdi bergelut wilayah namanya upamanya tama nama kendang progresif lah gitunya. Nya abdi kuantan anjeunna ngawitan gitu. Anjeunna kan lebat di grup Krakatau. Gitu tah abdi hoyong biasa dia gitu. Karena pada saat itu dikenalkan ku anjeunna sareng almarhum Mas Rijal Asad, Simak Dialog. Max Dialog. Nah, tahun 2003 abdi teh. Abdi 2003 abdi teh dikenalkan ku Pak Duliana sareng Mas Rijal mah aya biasa aya audisi tuh. Aya audisi. audisi. Ujug-ujug lebet ka Max Dialog ge aya audisi. Tuh ujug-ujug. Ujug-ujug aya audisi. Janten aya pelantarannya, aya mungkin tetapnya urang teh silaturahim Ya. gitu nama anu kedah dijalin mah eta nya abdi. Eta saha wae kandidat dina audisi teh dina Tah saterang abdi mah pada saat itu teh nyata anu kahiji saurna manu hari pertama teh Kang Agus Super. Agus Super, Soreang, Soreang ieu Bandung Kidul. Terus ke Kang Agus Cebek. Kang Agus Pedut. Eta anu ayeuna sareng Decalung teh. Tah Decalung. Kendang Decalung. Tah abdi teh nu katilu abdi teh terang eta teh aya audisi teh terang abdi mah. Da abdi mah di wartosan teh pas pada saat itu teh Priyogi pemain kendang ya oh Priyogi intina mah kendangan anu memang setidaknya wilayah jazz ieu kitu jazz progresif janten abdi oge didinya sami lah mun eta mah belajar. Da abdi terangnya kumaha ieu ari abdi kedah main kumaha kan gitu. Itu sih. Terus anu ayeuna sareng Tohpati tah kumaha eta perjalananna? Sasna eta mah secara tidak langsung sasna mah. Karena abdi teh tahun 2003 teh lebet ka Simak Dialog teh janten anggota Simak Dialog teh sasna mah Mas Tohpati itu tos aya dia teh tos satu tim. Jadi Mas Tohpati juga dia itu sebagai satu tim lah, partner lah gitu, satu grup gitu. Jadi intinya dia sudah ada gitu. Kemudian sambil jalan kan pokoknya tahap awal Simak Dialog itu abg kirang paus sih hilap deui berdirinya tahun sabaraha nya. Tapi intinya pas anu format pertamanya teh ku Kang Mas Jalu saya lihat terinspirasi banyak dari dia sebagai kendanger dari katanya dia kan orang Jawa ya, tapi dia sebagai pemain perkusif terus dia juga kenang sebagai medianya dia. Kalau menurut saya itu banyak terinspirasi saya melihatnya kan gitu. Karena memang pola pikirnya bagus gitu. Sistem bermainnya juga ternyata main kenang jeung wilayah modern teh kieu ya. Tah sedikitna aya naonnya aya referensi oke kan gitu. Terus abdi Mas Jalu format pertama terus abdi nyalira sekitar seberapa tahunnya. Pokoknya abdi sekitar aya 3 tahunan gitu. Baru abdi ayeuna lebat deui kana ngerti Bandung nyata tadi eta Kang Elan Rosella gitu. Generasi berikutnya nyata putana Baugan. Nya anjeunna sareng anjeunna. Tapi eta teh masih kena mengekspor tacan aya format teh eta teh aya ngalahikeun sabaraha albumnya eta teh asa 2 asa 3 hilap deui abdi. Pokoknya mah pas abdi album terus kemudian datang Kang Elan ngalahikeun deui album asa 2 album pokoknya. Tah baru itu teh sumping Cuci Jebet gitu. Jadi eta teh abdi nyata bikin saur Mas Ijama nya urang sebagai rhythm section kan gitu. Bahwa sastra kunaon Mas Ija ngambilna kenang gitu, kenang Sunda. Lantaran anjeunna terinspirasi karena lihat pertunjukan Abah Asep Sunaria. Wayang golek sareng pada saat itu kan generasi saatos Abah Uga nyata Kang Berlin gitu di kala komunikasi wayang sareng kenang gitu. Sebenarnya eta aya semacam wilayah jalur menurut namanya semacam sistem bermain jazz gitu.
Dan sesama eta kan poin-poin pemikiran almarhum Mas Ija pada saat itu abi kita sementara itu kumaha kan abi mah otomatis kan orang tradisi ya tuh. Anu Main jelas kenang main calo ya. nggak bayang kena main jazz. Sama kan lain orang jazz kan gitu. Gitu paling saya sok main jazz teh di lemut teh jazz. Aduh, kan enak ya sok barudak Oh jazz. jazz atau macam. Dan jazz teh ternyata aya begitu jazz teh ternyata jazz maksimal di lemut. Gitu. Tuh pemirsa grup nate ti aya si Termania sareng sama Sunda oge sareng Idea sareng Max Dialog Pantun. Pantun, Sweet A. Ya, Sweet A maksudnya. Sweet A pengalaman seueur pisan tah na upami ngadamel grup sendiri aya Rasanya abi teh ngawitan ngadamel grup teh nya sareng ieu oge merintis sareng kostum oge ya abi teh. Janten sakantanan we kan di kostum sareng grup musikna dihijikeun we ku abi teh kan gitu. Ngan ieu mah kostum mah wilayah produksina kan gitu. Di kasenianana. Tah kasenianana aya ieu mah nyata sebat Wiper Production teh Wiper kan. Production. Nah, unda Wiper Production teh. Sastra mah eta teh sastra mah di lebet nama aya nami Istri. Putra Abi. Oh. Putra Abi nyata Iswara. Nabi Raiswara. Raiswara. Itu nya sastra mah Iswara eta teh Putra Abi kan kanyaah ti Matu Abi nya ti akina di Sumedang Iswara. Iswara kan kitu mending kene Iswara we nabi Iswara gitu. Tah Iswara Kusuma sebenarnya. Tapi kan ai Kusuma terlalu ieu teuing mun eta mah mun urang mah terlalu berat teuing gitu. Jadi Kada turunan Caka Pugur mah nya. ya silsilahna lah kuat. Tapi mending keneh lah diringankeun nya tah. Mending keneh Wiper disingkat sesama di lebat teh aya Wangi Iswara Wangi Iswara Kusuma Pandita. Pandita kan Kapukur abi gaduh grup iya grup eta Nya di sekolah teh nya. grup pencugan sana ya pencugan. grup eta grup bajidoran abi kapungkur ngabajidor sebagai pembencu Main bajidoris. Sinjang Pandita termasuk bapak ketua Pariki Borong kan Penari jangan. penari aja nama Si yang loreng sih. si Sinjang Loreng di atas LP eta gitu di dalam LP gitu eta Yang eta lah kono Tuh. lebar eta mah tiasa sapusing tuh Gitu. pengalaman aduh munda pisan tah ayeuna kanggo pan ayeuna si kendangers teh nya panginten kendangers teh adalah panggilan bagi seorang pengendang Ya, pangintennya ngami ngadopsi tina bahasa asing lah pangintennya pamit dino drummer drummer ieu kendangers tah saur kandung dan dengan saur Dung. aduh kandung ku ayana komunitas ieu pokoknya pemain kenar namina kendangers tos saja barat eta kumaha sa Bandang Kang Dul. Ari Nah, manfaatna kumaha atau nanti Ari pamandang abdi mah nya sasana ku ayana ayeuna seueurna murang kali anu memang janten ieu nya janten ka mun urang mah kagugah nya kamotivasi gitu kulantaran ningali ayeuna perjalanan misalkan ayeuna aya komunitas kendangar salah sahiji kan memberikan informasi yang baik mengenai kumaha carana nanti mun urang mah mikanya kana senina kana kekuatan seni lokal gitu dugi ka ayeuna tiasa ayeuna teh tina kenang teh cek bebasana bisa numpak kenang sarupa ruriana mah tah eta kan aya anak komunitas teh eta teh dikeun upama eta mah disebarkeun gitu yang bahwa kenang sunat teh ternyata kekuatan kenang sunat teh sangat luar biasa. Terus ayeuna banyak generasi muda kulantaran ninggalna mungkin ninggal senior-seniorna atos mungkin juga Kang Ule atos berhasil apa Ade Ruyana atos berhasil meureunnan sakedikna meureun abi ayeuna sareng tepati meskipun dalam tahap proses acan ieu tapi intina mungkin aya memotivasi Kang Cucu Jebet, Kang Ipin seueur kan dirinya kan gitu anu memang ternyata kendangar teh bukan hanya sebatas tukangnya dalam tanda kutip kan seuna tukang kenang jadi tukang tak ada tukang baso bahasa sama memang itu kan panggilan akrab nama tapi intinya abdi lebih luas teh hoyong bahwa pemain kenang teh bukan hanya itu saja tapi dia bisa berpikir wilayah kreativitas
kumaha carana misalkan nanti membawa kenang ke ranah wilayah yang lain yang beda, ya mungkin kenang bisa lebih dikenal lagi ke dunia yang lebih Ya, internasional lah. universal gitu, internasional gitu sih Sasana. Mun terakhir ya aya statement terakhir nu kanggo para kenangers muda ya. Oh gitu. Naon dah kira-kira Jos lain. buat spirit teh ya, tadi kenang teh ada spirit abdi. Ngasih spirit buat para kenangers milenial ayeuna lah. Sasana mah aduh abdi ge bingung sih spirit, tapi ari keur abdi mah bahwa spirit nanti nya kenang adalah jiwa abdi gitu. Jadi intinya pokoknya mah eta pegang intinya kieu intinya konsisten. Urang kudu konsisten, disiplin, minimalnya ieu cecepengan urang nyata cecepengan wilayah rasa. Jeung urang bakal gede tina kenang gitu. Intinya mah eta gitu. Tuh pemirsa Naon, YouTube naon, kenangers. Bisa disingkat eta. Biasa. Usahaira, sok. Naon. Jadi seorang pemain kendang tidak ujug-ujug jadi terkenal, tapi harus memang ada proses yang dilalui. Konsisten. Jadi setiap perjalanan itu adalah pembelajaran. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Lain segmen naonnya? Narasumber kemarin lah. Narasumber berikutnya. Naonnya? Gitulah, atur nuhun pisan Kang Dol. Sami-sami. Atos tiasa diajak ngobrolnya. Ya lah. Gitulah. Urang sharing gitu sebenarnya. Tah ieu ayeuna terakhir teh kuisna. Tah. Kuisna pertanyaannya ieu. Kang Nul bade ngalimpahkeun kenang mah ieu. Ya, Kang, iya hadiahna kenang. Tadi kan nuti awal aya Kang Nul nuju pertama kali belajar kenang. Tinu Eta song-song tinu songsong, terus kalengnya. tinu eta tah. Pertanyaanna nuju Kang Nul ngenang dina kaleng sareng songsong. Saha RT-na? Mangga oke di komen di komen dina YouTube na. Atur nuhun.